hirup mah ulah daek disetir batur. Kudu boga prinsip sorangan. Salilah henteu diurus batur, teu ngarugikeun batur, tong peduli. Baladageun. Dengekeun Nurmi, kan ku Ece geus dibere nyahang. Lamun maneh eudeuk kawin, ulah kaluar gawe. Gawe mah tetep we gawe ieu neangan duit tetep neangan duit. Sabab lalaki zaman ayeuna anu jadi salaki eueuh anu ikhlas nganapkahan sanajan eta pamajikanna. Omah ieu terkadang nu jadi salaki mah naon nu dibikeun ka pamajikanna osok diungkit. Hasrat baladageun. Zaman ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we. Anu bager-bageran deui, anu munafik akan balik. Baladageun. Cicing katempona bodoh, tapi jelema zaman ayeuna loba drama. Tapi kudu inget, karma moal salah nama. Baladageun. Ye, ari jadi salaki kudu peka lamun pamajikan, adat-adatan, ceceleuweungan, amek-amekan, jeung buan baeut teu pararugu, kudu mikir, berarti eta pamajikan aya kahayang. Lamun ieu bakal kapipilueun adat-adatan, ngomel jeung buan baeut. Ye, normal nu ngaran pamajikan mah loba kahayang. Lamun embung boga pamajikan anu loba kahayang, tuh kawinna ka patung. Baladageun. Ye, mun salaki mikeun duit ka maneh kabeh, hasil gawena dek leutik dek gede tanpa nanyakeun eta duit dibeak dipake ka mana wae, maneh teh kudu bersyukur. Berarti maneh diratukeun, lain dibagukeun. Bener teh. Baladageun. Geulisna di dunia maya, di dunia nyata mah henteu. Kunaon emang? Ye, urang mah di dunia maya teh neangan hiburan, lain neangan lalaki. Lamun niat eudek neangan lalaki, geus we di dunia nyata. Bener teu? Baladageun. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tadina sok buat baeut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh. Paek deuketan, ini asa seseredetan, ieu dadah ieu ini asa deg-degan, someah ngadak-ngadak, ngajak ngobrol. Ari dek indit ajarkeun teu ngahargaan. Ari teu indit aing teh ieu sok deg-degan kana hate teh. Da masalah tungtung nama antara manawi we jeung Ci. Ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis. Ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan. Kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah. Jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan. Baladageun. Yo, tong nanya dulur urang aya sabaraha urang. Tanyakeun mah di saat urang sangsara balangsa aya sabaraha urang dulur urang nulungan urang. Paham meureun? Baladageun. Ngaranna ge lalaki egois. Giliran pamajikan mantuan yang nafkah disebutkeun wajar. Giliran salaki mantuan pamajikan mumbah wadah disebutkeun kurang ajar. Ye, eta teh sabenerna mah pagawean lalaki nu ngurus imah teh jeung neangan duit. Da awewe mah pagawean ge aya 3, ngurus salaki, ngurus budak, jeung ngadengkeun. Sakitu. Dagekeun borokoko. Baladageun. Lain euy, aya anu ngomongkeun urang, urang ditepikeun deui ka urang. Lain cenah euy, hirup si eta mah katempona teh tenang we, cenah jeung senang. Tampilan loba anu sedileun, jeung loba anu ngagorengkeun. Ieu dengekeun. Emang jelema nu kararitu penting keur urang? Nah henteu atuh sia teh. Baladageun. Nu gableg hutang, teu cara keur butuhna. Pe. Ngadereded dina HP teh. Panggilan tak terjawab. Giliran ditagih dina WA teu dibales, di chat centang 2 teu dideuleu acan. Tapi da urang mah ieu positif we, pikiran teh teu negatif. Mun HP na hirup jelema mah modal. Bener teu? Baladageun. Pamajikan urang kurah meakeun duit balanja online ka ditu ka dieu ari mantuan gawe henteu. Cek saha borokokok? Ari eta nu manggeseukeun saha? Anu mang masakeun saha? Anu mere dahar maneh saha?
Apa nih teh pagawean kene pamajikan maneh make jeung nyebutkeun teu barang gawe ye eta teh kabeh teh nu magawean teh pamajikan maneh lain batur ngan bedana teu digaji bener teu baladageun 100% maneh teresep ka urang urang mah 1000% ge teu paduli